Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda ngeunaan jenis-jenis kaulinan barudak. Tah dinten ayeuna Ibu bakal ngabahas kaulinan anu bisa diaulinkeun ku awewe, kaulinan anu bisa diulinkeun ku lalaki, kaulinan anu bisa diulinkeun ku duanana. Ya. Nomor hiji nyaeta kaulinan pikeun awewe. Kaulinan pikeun awewe berarti kaulinan anu ngasaukur bisa dilakukeun ku budak awewe hungkul. Lamun hidup ningali dina gambar eta aya 3 contoh kaulinan barudak. Anu kahiji aya bekon, anu kadua aya anyang-anyangan atau main boneka, anu katilu aya sonda. Salajengna nyaeta kaulinan pikeun lalaki. Kaulinan pikeun lalaki berarti kaulinan anu bisa ngasaukur diulinkeun ku budak lalaki hungkul. Contohna kahiji aya langlayangan, kadua aya momobilan, katilu aya aleci. Anu kaopat nyaeta kaulinan pikeun awewe jeung lalaki. Artina kaulinan anu bisa diulinkeun ku duanana. Contohna wae ucing sumput, oray-orayan, perepet jengkol, galasin, boy-boyan, tincak benteng, jeung sajabana. Cara ngulitkeun ucing sumput. Di dieu Ibu bade ngajelaskeun kumaha sih cara ngulitkeun ucing sumput. Anu kahiji nyaeta nu ngiluan ucing sumput kudu hompimpah heula nangtukeun saha nu jadi ucing. Nomor 2, budak anu jadi ucing kudu nutupan panonna tuluy ngitung nepi ka 10. Nalika nu jadi ucing keur nutupan panonna, budak anu sejen kudu nyumput. Nomor 4, saenggeus itungan beres, ucing kudu neangan babaturanna anu keur nyarumput. Lamun ucing manggihan sakabeh anu nyumput, ucing nu meunang. Lamun aya saurang anu henteu kapanggih ku ucing anu eleh. Salajengna Ibu bakal ngabahas ngeunaan kakawihan. Kakawihan nyaeta lagu anu dinyanyikeun ku barudak nalika ngaulinkeun kaulinan barudak. Contohna wae aya lagu oray-orayan nalika hideuk ngulinkeun oray-orayan. Aya perepet jengkol nalika hideuk ngulinkeun perepet jengkol. Aya oge cingciripit nalika hideuk ngulinkeun cingciripit. Tugas hidup kanggo dinten ayeuna nyaeta jelaskeun kumaha cara ngulinkeun salah sahiji kaulinan di handap ieu. Kahiji perepet jengkol, kadua kaleci, katilu beklen, kaopat galasin atawa galah. Hideuk cukup milih salah sahiji kaulinan ieu. Tuluy ku hidup jelaskeun kumaha cara ngulinkeunna, kumaha cara meunangna, jeung kumaha cara elehna. Ya, mung sakitu video kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kasadayana anu parantos merhatoskeun kanggo dinten ayeuna. Mung disingkapkeun wae sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.